Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagal. Oke, abdi bere macakan sairan naon judulna teh? Penyakit rindu. Engko anu request dina chat pribadi abdi, cenah katanya, "Mang, pulan teh. Bacakeun sairan bacakeun sairan karinduan atuh Mang jang kabogoh cenah." Ngan lebay bagay. Kalau rasana abdi ge aju rindu sih ya teh. Isin Gusti. Langsung aja nya. Supaya kasep. Ngerebak pan ya suaranya yang ngaruh. Duh kekasih, duh pujaan nu hadir di nalamunan nu ngalangkang nabayangan nu ngahias na impenan kamana anjeun kamana anjeun ayeuna kumaha abdi kumaha milarian na anjeuna hate abdi banget rindu ka anjeun anu di kolbu ngieun hate abdi layu kasiksa penyakit rindu karasa aduh karasa abdi kasiksa ku rasa cinta ku sabab bakatnya ahna kumaha abdi kumaha kamana milariana ngubaran penyakit cinta jeung rasa rindu di dada yakin teu aya tembana yakin teu aya obatna iwal anjeun nu dongkapna anu bisa ngubarana. Duh nyentuh kan hati. Ari nu majakeun mah pan karasa kan hati teh. Emang rindu kan teh. Mun dicaritakeun mah sedih ieu teh Gusti. Rindu.
umat Gusti aing meni lebay aing mah rindu cenah rindu ke sucian naon rindu ka saha emang boga kabogoh boga bebal ya kah tawado we urang mah ente mah tawado aduh antong masih babang antong kepet wanya bisa nanya